Mangkakna nikmati gerak supaya enjoynya jalankeun mah. Ulah ningali hasil. Dan nu gede can aya atuh nu leutik heula we leukeunan. Geus cukup, Cep. Geus capek. Ti heula keur nganggur, hayang gawe. Ayeuna geus gawe hayang eureun. Aduh, manusia. Eueuh syukurna. Soal dunia mah ulah ningali ka luhur. Kenu aya sirik wae ka milik batur dung. Oh. Cek hijrah orang Sep. Naon nu? Cek hijrah. Ih, alhamdulillah. Bunga urang ngadengen adung. Ninggahkeun ka gorengan, migawe ka hadean. Mantap dung. Lain eta lur. Bang Kristen gawe. Geus teu betah urang ayeuna di pagawean. Sugan teh hijrah leuwih islami. Teu betah kunaon emang dung. Bikin ka dieu peraturan bikin ketat Sep. Gaji teu sesuai jeung gawe. Ayeuna gawe sagala cekel. Anu ngeunah-ngeunah. Anu teu ngeunah Sep. Yakin? Geus dipikir mateng-mateng can Krisen. Matang teu matang kudu kaluar Sep. Setekarti capek. Tapi lamun cek urang mah mendingan capek gawe dung daripada capek nean gawe. Tapi jeung naon tuh Sep dipertahankeun wae mah. Asa siga dijajah wae. Wajar atuh dung, ngaranna ge kuli. Ya orang kudu narimakeun dijajah. Pokona mah urang kudu kaluar Sep. Bikin ka dieu awak teu pararuguh. Ringsek. Bikin begang wae. Karena ngabatin wae. Mangkakna nikmati gerak supaya enjoynya jalankeun mah. Ulah ningali hasil. Dan nu gede can aya atuh nu leutik heula we leukeunan. Geus cukup Sep. Geus capek. Ti heula keur nganggur, hayang gawe. Ayeuna geus gawe hayang eureun. Aduh, manusia. Eueuh syukurna. Soal dunia mah ulah ningali ka luhur. Kenu aya sirik wae ka milik batur dung. Tipu. Marco Sep ngomong bisa ayeuna sia. Can we sia gawe di batur kumaha ngarasana dijajah. Kudu mengikuti peraturan nu aya nu dijieun. Najan bari jeung teh sate ge kudu sia kudu gawe. Ya. Pemalas. Ulin jeung Arif sosowan. Inisiatif tukang kebon. Sedotan. Loba duit amat ente. Keur penting ngepetnya. Kontrol atuh jaga tah. Nang ti mana eta? Hasilna jual ginjal. Emang Mang Jambu lagi jalan? Atuh aya kan orang jelema lain kunyang. Tong salah. Kunyang ge boga jeroan. Ih, heuhnya. Berarti maneh saruanya kos kunyang. Kunaon jadi ka urang bisa we sendal ceru. Hei. Serius eta duit bareureum kitu nang di mana? Piip saya mah kasoeb teh ngajak-ngajak mun boga proyek. Ajakan tuing. Siang nyambung ieu urang loba duit kieu. Hayang atuh. Yeuh, ka dieu Celisia. Astagfirullahaladzim. Parah bener sia mah Bu. Wanita. Astagfirullah up. Stres emang kieu. Oke, Ru. Oh kawani sia cemen. Stres. Ya, stres tah. Oh kawani. Bet. Ada aku eh. Teuneun. Naon sih dung?
Naon? Naon? Anu bener sih Adung. Ulah nyebarkeun fitnah, Dung. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan apa meureun? Apal bet, serius. Teu fitnah nama bet. Mang Jambul ge tadi ngahasut. Aing embung bet, sorry. Aing najan bade jeung butuh ge embung. Nipu-nipu kitu mah bet. Ah bener mulai terbalik teh jelema kuno lain ngajakan aing. Nu bener di mana aing jelema di mana? Kebiasaan ngerakeun. Kidul. Ayeuna maneh milu jeung urang buktikeun omongan maneh. Gas hayu. Hoak awas ya. Hayu. Oh, bro. Hei, kadi yuk. Bet, sorry bet. Res mah kudu malah. Woi, Parkone. Come here. Ayo naon, Mang? Dia. Ya. Yuk. Dulu gawe mah. Ya naon, Mang? Arek moal ke yup. Kedeng Mang, urang keur mikir heula. Gila, jelema loba pangabutul, loba mikir. Arek Mang. Tah kitu. Ayeuna urang jadi tim. Oke? Oke. Dah. Nih, iya hasilnya nih, mantap meren. Mantap, Mang. Terus enak urang yakin dari kemari mah. Selalu heula, selalu santuy keun. Siap. Kanyahoan Sia. Iya pelakuna bet, pelakuna. Tindas we bet, aku batu bet. Kela asli gedung. Asli. Asli di mana bet? Tempola sing bener. Asli ya dilihat, diraba, di Terawang bener tuh. Dia tempo atuh bet. Tuh kacamatana ge retak. Hei. Aya naon deh. Datang rusut lah. Dak si Oni. Cak si Dodong, enteng ngedarkeun duit palsu, bener tuh. Urang gak diarek mastikeun. Mamang oke tadi ngajakan ke urang ngedarkeun duit palsu. Naon? Hah? Goblok fitnah wes ya. Usuk menyimpulkan heula geura lamun can jelas pasti mah. Fitnah di mana? Enggak cuek kieu ayeuna mah. Periksa bet. Barbukna bet. Barbuk. Mau milu saya kantor polisi. Kebiasaan sih. Kedengelah. Kantor polisi. Bawa imah. Wah, turunkan mah yuk. Turunkan. Kontrol atuh. PA. Mana tah duaan kurang asukeun ke polisi mah. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di mana, Bro? Pugu-pugu ieu geus aya barbukna. Saya bisa ngelak. Milu udah tuman. Bawa ulin Mas. Main milu wae tuh. Emang aku cok apakah? Enjo atuh. Pak Ijo. Duit cocokan ieu mah tinggali atuh bank mainan kita. Uang mainan lain duit palsu. Enjo. Mantap geura ulah sok nyebarkeun fitnah, lamun teu nyaho jelas mah pura-pura. Hampura mang. Weh, Kasep. Oke, siap. Mantap. Jawang. Laku nih. Kurang salah berarti, Bet. Oh, siapa salah wae. Oke, sip. Nuhun dah. Yuk, family deui. Bejaan sajen. Mau ulang minta tuh, Mang. Mang, bawa kantor polisi. Gotong. Fitnah. Hai, Mang Jamu. Mang. Itu ngaranna ge kuli dong. Ya wajar lah kudu tarima orang. Astaga. Tarima orang kumaha eta. Kudu tarima. Tarima dijajah. Kudu Tarimakeun dijajah. Ngaranna ge kuli dong. Ya, orang kudu siap jadi
Astagfirullah. Tipu. Markosep bisa nasihati. Encan nih sih ngarasaan di pabrik, gawe di kantoran kumaha, kudu mengikuti peraturan nu aya. Pabrik apa kantoran? Si Daru, loba duit amat, keur penting saya ngepetnya. Kontrol atuh. Loba duit amat. Mana nama? Kantor atuh doang sih kumaha. Emang bener. Emang bener mah. Manuk lakbat. Loba duit amat. Deh, sudah Aku udah jadi siapa? Sudah. Patuh. Nang di mana eta duit? Hasil ngagual hingga. Ngagual, kok aing ngagual sih? Kayak itu. Bener asik, keren. Yang nyambung urang loba duit ieu. Hayang atuh. Urang ngajual duit Pak. Tong diomongkeun. Coba bisik-bisik doang. Aya kawan itu karak ngomong gitu. Aya kawan itu. Astagfirullahaladzim. Mau bisik-bisik tutupan kieu mau. Ojak. Bisik-bisik. Bawa ojak. Emang kayak Parah bener. Mangga lah. mangga ayo. Mangga. Mangga ibu mangga. Kumpul abu ya keur. Aduh. Bah. Lu mau bawa kabel. Aduh, aing jak. Jelema bawa kaputuh, bating pikiran. Si bener eta nama. Arek mah. Arek mah. Arek mah kurang nyentak. Ya bari kepretkeun. Jelema loba kamabutuh, loba pikiran. Kamabutuh kumaha? Kamabutuh. Kamabutuh. Jelema loba kabutuh. Kabutuh loba. Kamabutuh. Jelema loba pangabutuh jak aing di hesa. Telat. Atuh emang telat turun sieunya. Telat. Karena wanita lain yang mana? Tapi halus tapi besi dia. Si Oni teh nyawan jadi. Daki si Oni. Cek si Dudung enteng ngedarkeun duit palsu. Bener tuh. Tangtungkeun tuh. Tang si Oni. Daki si Oni. Cek si Dudung ente ngedarkeun duit palsu. Bener tuh. Mamang oge tadi nita ka urang supaya nyebarkeun duit palsu. Kan kerennya Lain orang aing memang lucu cuman ini si Eung nih urut nih kita. nih, Oni improve gitu nih. Ngedarkeun duit palsu. Urang mah tepitna. Ngomong atuh sih. Mana nu kurang asupkeun kaduaan polisi mah tah. Naon sih? Salah. Milu udah tuman. Bawa, beliin Mas. Main milu-milu wae tuh, emang aku cok apakah? Naon kieu? Pan siang. Aku titipkan dia. Jangan yang pas lagi biak manten tam.